Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepangkeun wasta abdi Muhammad Akmal Fadilah, abdi di kelas 10 IPA 2. Di dieu abdi bade ngadongengkeun cerita anu judulna Kabayan Ngawas Ujian SMP. Duka ti mana alasanana si kabayan menang tugas ngawas ujian barudak SMP. Singkat caritana, nalika keur ujian matematika di ruangan anu simpe jempling teu kadenge suara jangkrik-jangkrik acan. Nah, ari peledak teh bau hitut. Bau anu bener-bener bau. Atuh para siswa teh rame para nutup irungna masing-masing. Kan si kabayan mah teu nutup irung, da teh rumasa meureun. Supaya ulah kapanggih, si kabayan akhirnya nyarita bari ciga anu rada nyentak. Saha ieu anu teu sopan, pake hitut di jero ruangan ujian. Sakabeh murid saling tuduhkeun ka baturanana bari heureuy. Akhirna si kabayan nyarita kieu. Barudak Bapak apal saha di antara aranjeun anu hitut jeung Bapak arek mere nyaho jawaban soal ujian lamun anu ngaku hitut. Nah atuh ari cung teh kabeh pada ngaku hitut. Abdi Pak. Kabeh ngaku dah hayang jawaban ujian. Ngan si Bapak ujug-ujug seuri. Hahaha. Daek wae barudak katibu ku Bapak. Piraku Bapak rek mere soal jawaban ujian. Eta mah ngaranna ujian atuh barudak. Mikir waktunya muhun barudak. Sakabeh barudak pun seuri di jero ruangan eta. Sakitu wae dongeng ti abdi, mohon maaf bila kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.